distancing ieu anu keur diterapkeun di Indonesia? Mun tema social distancing di Indonesia cukup halusnya terus diterapkeun di Indonesia. Kan social distancing oge menurut arti nama social distancing teh jaga jarak ka sesama jalmi. Nah, upami di tempat teh menurut teh sabaraha penting sih jeung sabaraha efektifna social distancing ieu teh diterapkeun? Mun ditaruh seperti tahun nama pasti penting pisan social distancing teh pan ya. Mun efektif tahun nama eta mah balik deui ka jalmi nu ngajalankeunana. Nah, di penerapan ieu aya teu kepangaruh kana kahirupan sapopoe? Namun ke kehidupan sapopoe pasti aya. Jadi pengaruhna itu teh anu teh jadi hese mun rek interaksi ka jalmi nu sejen. Jeung ayeuna mah komo deui terus diterapkeun PSBB. Jadi berdampak oge ka ekonomi jeung sosialna oge kakumaha. Ngaruh oge nya PSBB. Nah, social distancing ieu di lingkungan teh geus efektif acan? Alhamdulillah mun di lingkungan teh mah tos efektif sabab jalmina teh tos cicing di bumina masing-masing. Mun kaluar oge mun ka aya anu ngadesak tos make masker kabeh. Nah, kalau upami di kehidupan teteh sorangan, naon sih anu ngaruhna gitu? Yang pasti nama ke kehidupan teteh sorangan ya kan teteh jadi sesa oge mun rek interaksi jeung minum saja tapi mun rek tepang jeung babaturan terus mun mereka aya perlu mendesak rek ataupun naon itu kan meuli sesuatu jadi hese kan telepon lagi ditutup jarang ada yang dilihat. Jadi sesah ka sagalana. Nah, anu pandari ya, cika tuh kedah kumaha sih urang ngajalankeun social distancing ieu anu aya mangpaatna ka awak sorangan? Mun teteh mah turutkeun bae ka instruksi ka ti pamarintah. Nah, mun cek pamarintah cicing wae deui turutkeun bae tong kaluar imah kecuali mun mendesak pisan. Nah, mun kaluar bumi oge kedah menggunakeun masker. Tong poho oge mun ti kaluar tapi geus megang sesuatu tong poho ka cuci tangan, make hand sanitizer, make sabun dan cuci tanganna kedah nu beunang. Jadi loba lengkah-lengkahna nya Ya. anu aya mangpaatna dina social distancing ieu. Nah, teh cukup sakitu anu dipikahatur. Kurang lebihna mohon maaf. Semoga aya mangpaatna kanggo urang sadayana cicing wae di imah. Cukup sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.